Bismillahirrahmanirrahim. Wasadisu sareng ari anu kagenepna minal purudi halna tetep tina pirang-pirang parduna wudu eta at-tartibu tartib ala hukmi ma netepan kana hukumna perkara zakarna anu nyaritakeun kami hu kana itu ma minal bidaati nyatana ngamimitian bigoslil wajhi kana ngumbah larai makrunan halna anu dibarengkeun biniati sarta niat sumalia daeni tuluy panangan dua summa mashiro si tuluy ngusap sirah summa gosli rijlaini tuluy ngumbah sampean dua li fa'lihi karena pada melanana Kangjeng Nabi al mubayyini anu ngajelaskeun itu fa'li lil wudu'i kana wudu al ma'muri anu diparentah naon bihi itu al rawa ngariwayatkeun hu kana itu hadis saha muslimun imam muslim wa ghairuhu sareng salianti itu muslim wali kaulihi sareng karena dauhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada dina munggah haji wada ibada'u kudu ngamimitian aranjeun kabeh bima kana perkara bada'a anu ngamimitian saha Allahu Gusti Allah bihi kana itu ma rawa ngariwayatkeun hu kana itu hadis saha an-Nasa'i Imam Nasa'i bi isnadin kalawan sanad sahihin anu sahih itu isnad wal ibratu sareng ari anu ngabahasakeun wal ibratu sareng ari ngabahasakeun eta bi umumil labdi tetep kalawan umum dina lapadna la bi khususis sababi lain khusus lain tangtu dina sababna wali annahu sareng karena sanyana Gusti Allah Ta'ala eta dzakaro ngadauh itu Allah mamsuhan kana anu diusap bayanna magsulatin antara pirang-pirang anu dikumbah wataparikul mutajanisi sareng ari ngabedakeunana pirang-pirang anu sajinis eta latar takibu henteu migawe hu kana itu taprik saha al arabu urang Arab illa li faidatin angin karena aya faedahna wahya sareng ari itu faidah huna di dieu eta wujubut tartibi wajibna nartibkeun la nadbuhu lain sunatna itu tartib la nadbuhu lain sunatna itu tartib biqorinatil amri kalawan korenah parentah fil khobari anu tetep dina hadis wali annal ayata sareng karena sanyana ayat eta bayanun ngajelaskeun lil wudu'i kana wudu al wajibi anu wajib itu wudu palawis ta'ana mangka lamun menta tulung itu jalma bi arbaatin ka opat jalma gosalu anu ngumbah itu arbaah a'dho ahu kana anggah pirang-pirang anggahotana itu jalma dab'atan wahidatan kalawan sakaligus wanawa sarenganiatan itu jalma hasola mangka hasillahu ka itu jalma non goslu wajhihi ngumbah laraina itu jalma pakot ngan sakikituna walawing tasala sareng lamun gawe adu saha muhdisun jalma anu hadas hadasan kalawan hadas asgoro anu leutik itu hadas biniati rokil hadasi kalawan niat ngilangkeun hadas aw nahwihi atawa bangsana itu rokil hadas walau muta'amidan sanajan kabuktosan itu niat eta kalawan ngahaja-haja aw biniati rokil jinabati atawa kalawan niat ngilangkeun hadas junub goliton karena kesalahan soha mangka sah itu iktisal wa illam yamku sanajan teu cicing itu muhdis qadrat tartibi kana ukuranana tartib li annahu karena sanyana itu iktisal eta yakti nyukupkeun itu iktisal li roqi a'lal hadasaini karena leungit pangluhurna hadas dua palil asgori mangka eta tetepikeun hadas leutik aula ari anu leuwih utama wali takdiri tartibi sareng karena ngira-ngirakeunana tartib bilah dotin dina zaman sakedeung latipatin anu lembut itulah doh walau ahdasa sareng lamun hadas itu muhdis
wa ajnaba sareng junub itu muhdis azza'a mangka nyukupkeun hu ka itu muhdis naon al guslu adus anhuma tina itu hadas sareng tina junub lindirojil asgori karena kaasupna lindirojil asgori karena kaasupna hadas letik wa illam yanwi sanajan teu niatan itu muhdis hu kana itu asgor fil akbari dina hadas gede falawig dasala mangka lamun gawe adus itu jalma illa rijlaihi angin teu ngumbah kana dua sampeanana itu jalma aw illa yadaihi atawa angin kana dua pananganana itu jalma masalan umpamana summa ahdasa tuluy hadas itu jalma summa gosala tuluy ngumbah itu jalma huma kana itu rijlaih sareng itu yadae anil jinabati tina ngilangkeun junub tawaddoa mangka wudu itu jalma walam yajib sareng teu wajib naon i'adatu goslihima ngabalikan deui ngumbah itu rijlaih sareng yadae lirtipai hadasihima karena leungit hadasna itu rijlaih sareng yadae bigoslihima ku ngumbahna itu rijlaih sareng yadae anil jinabati tina hadas jinabah wahada sareng ari ieu wudu eta wudu kholin wudu anu kosong ani an goslir rijlaini tina ngubah sampean dua awil yadaini atawa panangan dua wahuma sareng ari itu rijlaih sareng yadaih eta maksupatani anu dibukakeun duanana bila ilatin kalawan henteu aya panyakit qala ngadau saha Ibnu Qodi wa anit tartibi kana lapad wa anit tartibi sareng kosong tina tartib wa golato sareng kasalahan hu kana itu kawal saha al ashabu ashab bi annahu kana sa'nyana itu wudu eta ghairu kholin henteu anu kosong anhu tina itu tartib bal wuduun balik tak kosong tina wudu lam yajib anu henteu wajib pihi tina itu wudu naon goslu rijlaini ngumbah sampean dua awil yadaini atawa panangan dua qala ngadauh Imam Nawawi fil majmu'i dina kitab al majmu' wa huwa sareng ari itu golat eta inkaru sahihin inkarna kana kaul sahih walau gosala sareng lamun ngumbah itu jalma badanahu kana awakna itu jalma illa a'do al wudu'i angin henteu kana pirang-pirang anggahota wudu summa ahdasa tuluy hadas itu jalma lam yajib mangka henteu wajib naon tartibuha nartibkeunana itu a'do walau saka sareng lamun mang itu jalma pitathiri udwin dina nyucikeun hiji anggahota qabla firogi tohrihi dina samemeh paragat susucina itu jalma ata mangka ngadatangkeun itu jalma bihi kana itu tathir wama sareng kana perkara ba'dahu anu tetep itu madina sabadana itu udwin aw ba'dal firogi atawa dina sabadana paragat lam yuasir mangka henteu napakan itu syak walam maparogo wallahu alam bisawab.